Eh? Ya di mana aing goblok? Wah bener cek si Mimin aing ya, di ping si Pool ya. Lu aing goblok ya di luhur. Lu aing mah ya di mana? Lu Pol. Aing. Pol. Aing goblok ya di mana? Men. Lu ya di mana lu? Pol. Gede. Lu aing. Memen. Pol. Aduh, aing kumaha ya? Pol. Memen. Aduh, ya uing kumaha. Turun Ted, kenal di mah urang. Bingung abdi ge aing go. Aduh, yang turun. Aduh. Buru turun. Aduh, ya gering uing. Bocor di mah urang bocor. Tidak pajak aing. Wah mungkin mana tiba-tiba di dinya naon tangga naon. Turun. Bocor. Ya, tulungan aing go. Turun Ted. Aing go aing turun. Turun. Lewat mana? Aduh, aing. Turun. Kumaha tuh ya turun aing go. Ya, tewak ya. Oksep. Gas. Hok caritakeun kunaon? Pokoknya bangke dicari tagada, urang buru-buru. Cocok. Ted. Kieu tuh ulin mah sawah ulin kamol si Tomcat mah ngajak ulin teh kamol kacau pisan si Pool puguh deui si Pool jadi kitu ayeuna mah aing hariwang teu koslet gitu si Pool otakna bae hayang nginum deui teh. Ya teko digantungkeun di dieu. Yang minum aya soraan teko teh. Kudu digosok teh kitu ya mah. Cing. Kudu digosok. Cing. Urang nu keluar sorangan. Teu kudu digosok, ngarti urang mah. Mana nu ngomong? Geus tong dikocok-kocok. Simpen di hareup. Lieur kocok-kocok wae. Sia. Nah teko teh kieu. Bener mana ieu? Bener. Tah, sok terus. Ya, hep. Ya maju. Hep. Ya maju. Hep. Nah kumaha sia teh belah mana ieu teh atuh? Sok di dinya weh. Maju. Di mana? Sok maju lah. Hep. Tah, di sok. Simpen weh. Orang mah ngarti kudu dikitu kieu. Lah. Sok tempokeun weh. Mana nih eueuh? Sok tungguan heula kela. Aing dibobodok ku teko ieu mah euy. Tungguan. Ganggu wae. Aya naon? Nanaon cayan teko nage ka kasora maneh we aing mah lieur gitu teh. Ieu urang lain sora teko. Mana? Iya. Hai kumaha? Iya urang. Pool? Pool. Urang Pool. Nah, kunaon bijilna belah ditu kalah di dieu. Pan aing teh ngomong jeung teko. Urang lain teko. Nah, ayeuna teko. Kamari teh urang teh salah ngeteringkeun. Asup ka dieu. Untung aya maneh mun teu urang geus puguh kasarean tah. Ngan eta ulah dikieu-kieu bete aing kan can beres si calana ge. Oh, gitu. Heeh.
Aing teh bieu teh haus hayang nginum meur has dikocok-kocok sugan teh cai eta teh maneh. Untungnya maneh teuing mun maneh mah. Ah teuing lieur aing mah. Urang teh ieu teh bieu teh geus kukelilingan di sawah, haus hayang nginum. Kalah ka maneh nu aya dina sora ieu. Geus hayu Ayo tuh. urang balik lah. Ayo balik. Urang mah untung tah. Pemiun kieu mun teh mah. Sarean we seger kieu enak sih banget. Lain. Dengekeun. Ari Ipol naha beut asup anu kieu. Kumaha mimitina? Jadi kieu carita teh ya. Urang teh kamari dinu bisnis cai hujan apa. Lila aing mah mending ngobrol teh nu singkat we. Ada sia miun ke heula atuh. Urang teh nya kudu ngajelaskeun. Palapa gedang mah genre. Nah bet potong-potong segala kieu ya caritana. Tina bisnis cai hujan. Sepi. Urang teh nya neangan. Naon deui nu batak piduwiteun nya kahirupan urang. Gelak-gelak. Ngomong-ngomong tadi malapah gedang. Kieu gedang mah lain dibelah, dipesek heula. Karek dibelah. Sia miun. Sia miun. Eta teh perumpamaan. Peribahasa eta teh cicing geura ulah kamotong. Jadi urang keur mikiran kahirupan urang kudu kumaha. Lempang urang teh bari mikiran. Teu tajong tah kana ieu tah. Urang teh nepi ka ayeuna bisa kieu teh. Teu ngarti urang itu. Maneh mah salah, lain ditajong beureunan. Terus? Basa kamari ngatringkeun si Atet maneh pindah ka dieu nya. Maneh mah repeh atuh urang teh amet bisa dijailan ku maneh kene lah. Ieu mah jaga rahasianya. Ngan maneh hungkul apal. Jadi ayeuna mah kieu we, ieu bawa ku maneh. Urang pasti bisa nulungan maneh. Naon dinu sagala rupana. Oh ciga nu dina iklan ho. Ku beri satu permintaan we eta lain. Ku beri kaki. Apapun itu yang ada yang dalam itu pokoknya malah. Teuing aing lieur ketang lah. Tah kitu un. Ayeuna mah ngan miun hungkul apa? Geus jaga we. Urang bisa ngajailan gosok-gosok aing asup ka dieu. Ngajagaan ieu. Nya. Na urang satam atuh. Atuh un ya kumaha lah. Ya kitu we lah urang ngalieur. Geus kieu. Ayeuna mah kieu urang boga ide. Boga ide. Si Atet pan sok pinjeun we duit. Oh heueuh, kamari ke urang si Atet. Digitukeun. Teh ka mana jigna, teh ka negeri jin, teh ka mana paduli. Sepuriet aing eta. Pol boga cering. Nya, urang asupkeun ka dieu si Atet. Tah, Aduh, ayo. Urang jailan lah eta mah. Urang jailan si Atet. Bari mandilah lah eta. Servisen ben. Kabeneran. Aduh, Om Atet. Kamu teh aduh, Pol. Nyiksa aku kamu teh aduh bener-bener. Lain nyiksa Om. Kumaha atuh teh aduh. Urang teh kaseunan. Ari Om Atet teh kunaon teh baheula teh nginjeman duit we. Tah di dia ye sok suujon teh. Mah kitu. Kieu. Mah kieu kurang ditaruh Aipol. Aipol itu buka servisan milarian naon? Dan artos. Nah, abi bade nyerpis, bade masihan artos. Tah, nya aduh sok suujon teh. Ya sudah tadina we abi teh tos reuwas gitu. Tah, mata kieu ya enak Aipol sok kieu nya bade nyari enakeun sigana ya. Kan Aipol jeung saha teh mah sunang ngapudur teh harga ulah sekaos ka batur. Leres teh. Kan abi teh naos Aipol, abi teh handphone teh pareum, bade di servis kira-kira hargana sabaraha. Ya, Om lamun emang berada servis mah cek Ipol ge 400 lah, Bang. Tah, abdi teh bade masihan artos 400. Mohon. Berarti kan milarian artos. Leres teh. Nah, gitu sok. Ayeuna Ipol rambutan heula abdi 700. Keko abdi pasihan 400. Ipol kan keng 400 meureun. Nya. Bener. Gitu. Sok Hai kieu HP we. mana enak? Tah, ieu HP-na. Engke abdi. Pokona kieu we. Ipol mah teu kudu masihan 400 ka abdi. Nah, 400 na kanggo ka Aipol. Aipol mah tinggal masihan ka abdi 300 cekap entos. Oke? Siap. Nah, kan 400 na kanggo Aipol lah pokona mah. Bener teteh Jabi. Mohon kanggo Aipol 400 kanggo nebus handphone. Telepon. 300 keur abdi.
Oh, siap. Gitu, bener tak? Ya, Deal? Deal. So, kira rek abdi dia. besok lah. Ah, Ya, siapnya. jadi bawa lah ya. Oke, non. Ya, kan Ya. eta. Aduh. Sugan bagus. Pinter gitu. Anger. Lieur. Udang 300 handphone alus.